Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi ning Siti Hairi Mardiah di kelas 11 MIPA 4. Di dieu abdi bade ngadugikeun biantara anu judulna ngajaga kabersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nu esa anu mana masihan hidayah sareng inayahna ka urang sadaya. Janten urang sadaya tiasa kempel di acara ieu. Dina kaayaan sehat walafiat alhamdulillah. Para wargi sakalian anu dipika hormat ku sim kuring, dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tentang tema kabersihan, nyaeta kumaha urang ngajaga diri dina hidup sehat jeung manfaat ngajaga kasehatan. Nu mana urang sadayana teh kedah wajib ngajaga lingkungan sakitar urang. Sareng awak nyalira yen sadaya tiasa ngajaga kesehatan tina sagala rupi panyakit nu aya. Kumargi kitu, urang sadaya ge kedah ningkatkeun carana pola hidup nu sehat kanggo kapayuna hirup urang sakalian di kawitan ti ayeuna. Siga anu pernah diterangkeun dina salah sahiji hadis. Inna dufatu minal iman. Anu hartosna teh kabersihan sabagian tina iman. Nu matak kudu dijaga ku urang-urang. Sebagai orang muslim anu taat, anu gaduh keimanan di jero hate, urang teh kudu bersih sareng suci tina sagala kotor atau najis nu nyebabkeun urang teu suci. Allah Subhanahu wa taala mah teresep kanu hamba anu merhatikeun kanu kabersihan. Kana raga urang, diri urang, sareng lingkungan di sakitar urang. Tapi kabersihan eta teh rupina macem-macem anu disebut bersih hate, bersih jiwa, bersih keadaan, bersih raga, bersih rohani. Urang kedah jadi jalma anu kaasup bersih sadayana. Sabab ngan bersih raga tapi hatena teu bersih mah nya percuma. Matak mulai ti ayeuna hayu urang ngabersihan sagala rupina sareng ningkatkeun pola hirup sehat. Cekap sakitu abdi nyanggakeun hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.